Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillahnya baraya. Kudanget ayeuna urang masih di paparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baraya ya. Suasana di kebon Pakuan baraya. Masya Allah, angin sepoi-sepoi diiringi dengan kicauan burung baraya. Waduh, Masya Allah. Dan sang saka merah putih pun tetap terus berkibar baraya. Masya Allah pokoknya. Haruh, dan langit pun sudah semakin biru baraya. Semoga hari ini lebih cerah. Tuh baraya, dinten ayeuna teh Kang Haji Banda sareng Kang Haji Channel nuju pada keluar baraya. Kang Haji Channel nuju ke Bandung, Kang Haji Banda nuju ke Pangalengan cenah. Aduh, aya acara cenah masing-masing baraya. Janten ya di kebon Pakuan teh baraya sunyi sepi baraya. Aduh, Masya Allahnya. Ari teu aya sepi, ari aya rayanya kita teh we baraya paciweuh mah. Aduh, Masya Allah. Rencanana Kang Uje ayeuna bade ngarambet tukang ngored. Ngored kebon kangkung baraya kumargi jukutna tos jara rangkung baraya ya. Ayeuna urang gaskeun we baraya. Kumargi Kang Haji Channel sareng Kang Haji Bandana menuju teh aya baraya. Jadi sunyi sepi we lah di kebon Pakuan baraya. Sebelum ngored, urang siapkeun heula sasajena heula barayanya cikopi jeung udud pokona mah. Wah baraya pokona mah ya. Urang ngopai heula baraya. Baraya. Janten sebelum beraktivitas ngababat ngored kebon kangkung baraya. Pokona malah tong hilap urang ngopi heula barayanya supados cenghar. Kopi lah baraya. Aduh. Panas kining baraya lah. Pokona mah tos sawais ngopi jeung udud urang gaskeun baraya. Urang ngored kebon kangkungna Kang Haji Channel. Gaskeun.
Masya Allahnya baraya, pokoknya malah ka baraya-baraya Kang Haji channel tong hilap baraya urang teh kedah syeurkeun rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sareng tong hilap baraya urang teh kedah teras berbuat kebaikan, tingkatkeun keimanan sinareng katakuan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sholatna, perbanyak sholawatna. Insya Allah baraya pasti ku Gusti Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun dina sagala urusanana. Tah panginten sakitu heula barayanya aktivitas ngaramet kebon kangkungna Kang Haji channel, sanajan nembe 2 garit 3 garit baraya. Tah palidina teh acan kumargi tos panas ngabelentrang. Tono kabaraya-baraya Kang Haji channel tong hilap lah seueurkeun rasa syukur berkah sinareng lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.